A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa millatihi kiram. Wa ila hadratin khususan Nabi Khidir alaihi salam wa ila hadratin khususan Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasahu syirk. Wa ila hadratin khususan Salim bin Syamir al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi Tanara Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan hadirat Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari summa ila khususan Mama Pakih wa ila khususan Ajalani radhiyallahu anhum ghafarallahu dzunubahum muslim wa qur'ihim bil barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ribatu jeung pondok pesantren wawa jeung ari ribat pondok pesantren albaitu eta imah alladzi anu diadegeun yubna iladi lil fuqara'i pikeun pirang-pirang fakir walid talabatin jeung pikeun santri awa tawari itu ribat ma'badus sufiyati eta tempat ibadah ahli tasawuf awa sughur atawa tawari ribat as-sughuru eta markas barak gitu. Ayam mawadi'u tegesna pirang-pirang tempat alati anu ya tempat ya khafu pikasieun anu dipikasieun minha tina itu lati hujumul adui naon datangna musuh di luar. Wa masabiyu jeung anapun ari budak paya juju mangka eta meunang liwaliyihi kawalina itu budak tamkinu naon tamkinu kongang ya sobi minal muksi tina cicing kal qiraatin seperti baca Quran. Wa man Nabi sallallahu alaihi wasallam jeung anapun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam payahilu mangka itu halal nauk maksud calikna cicingna Kangjeng Nabi bil masjid di masjid junuban halna nu nuju junub wa wajeng ari itu payahilu halal min hasaisi eta setengah tina katang tuanana Kangjeng Nabi atau kagona Kangjeng Nabi lianah tiajahu karena sanyanyana pangabutuhna itu Kangjeng Nabi lil masjid ka masjid aksaru eta leuwih loba linasri sunatin pikeun nyebarkeun sunatullah paya juju maka dimenangkeun pikeun Nabi lahu naon paya juju maka menang laut pikeun Kangjeng Nabi zalika naon itu muksuhu teh ka mana rujuna muksuh itu cicing lam yakko lakinahu ngan tetapina itu cicing Kangjeng Nabi lam yakko eta ma tumiba minhu ti Kangjeng Nabi wali anadatu jeung karasanya nyana datna Kangjeng Nabi azamu eta leuwih agung minadatil masjid tinimbang dat masjid. Salitilah kagok. Wa amal kafiru jeung anapun ari jalma kafir
Palayumna maka eta henteu dicegah ya jalma kafir minal muksi tina cicing napil masjid di masjid junuban halna junub bari junub li'annahu karasanya nyana jalma kafir layak takidu eta henteu nekatkeun jalma kafir hurmatahu kana haramna cicing di masjid. Wa in haruma jeung sanajan haram cicing alaika itu kafir lianau karena sanyanya jalma kafir mokhotobun eta diperintah bi furu'i syariati kana pirang-pirang cabangna syariat wala yajuju jeung teu meunang ka jalma kafir lahu ka jalma kafir nanduhulul masjid asupna ka jero masjid walau ghairu junuban jeung sanajan teu junub ila bidil muslimi angin kalawan idin jalma Islam baligin anu balig mal hajati sarta aya pangabutuh wa minha jeung eta setengahna tina hajat julusu ari diu kal qadi penghulu pemimpinnya penghulu awil mufti atawa anu mere fatwa bihi di masjid aw imaratihi atawa ngomean masjid. Anu kamari teh masih keneh jalma nu junub haram pigawe genep perkara. Naon nu genep teh? Jalma nu junub teh haram salat, haram tawaf, haram ngusap Quran atau pandal jeung Quran, haram mawa Quran, oge haram cicing di masjid. Nu kalimat haram cicing di masjid. Nah, can berak can parat keneh wae kalimat. Cek kamari ari ngaliwat mah teu nanaon, cenah ngaliwat mah nya. Ngaliwat teh kumaha? Asup tina lawang pantau hiji, biji tina lawang pantau nu sejen. Kitu eta ngaliwat. Kumaha lamun lawang pantauna hiji asup ti dinya, balik deui ka dinya. Tah eta mah ulah cenah kitu kamari nya. Anu kasebutkeun masjid teh seperti ayeuna naonna emperna cenah kamari teh nya terasna, tepasna geus masjid eta. Beda jeung madrasah, itu lain masjid madrasah. Eta. Terus naon deui pirang-pirang tempat pare ngaderas, pare ngaurukan. Eta teh model ieu lain masjid ya mah. Atau model pasantren pondok warit batu tanya pondok pasantren tenan naon eta mah jalma junub asup cicing di dinya oge. Ini disebut pondok pasantren, pondok paragi sare gitu pondok teh. Ini disebut pondok teh robatu aribatu wa al-baitu eta imah aladi yubna lil fuqara'i. Itu seperti asrama, eta pondok pada lain masjid eta mah. Imah nu sok diparake anu kumpul nya. Eta. Anu butuh kana ilmu lil fuqara kana pangabutuh. Anu ilmu wa talabati jeung pikeun santri eta pondok eta lain masjid eta teu naon eta anu head. Naon kan kitu mah. Wali talabati jeung pikeun santri. Itu aya oge rutbah teh disebatkeun teh keur santri anu naon hiji kamar paragi sare Ma'badus saufiyati nyata tempat ibadahna ahli tasawuf itu anu nyuprih ilmu pondok. Aya oge nu dimanaan rutbah teh ribat teh ngaranganan ribat teh nyata naon asuguru ay mawadi'ul lati yakhafu minha huzumul aduwi.
eta non markas paragi tentara barak tempat mun markas namanya base camp paragi ngajaga tentara supaya hujumul adui naon datangna musuh ka eta teh daekeun sieuneuh yuhapu minha hujumul adui itu supaya sieuneuh itu ada markas base camp paragi ngajaga eta makna ribat. Jadi makna disebut ribat teh disebut pondok aya anu disebut paragi kumpul jalma fakir model naonnya panti gitu tah aya ge model di manaan ku model paragi anu nyiar ilmu kamar-kamar itu aya oge disebut markas barak base camp tah eta mah lain masjid ya tempat naon anu junub ka dinya gitu masjid mah ulah kumaha cenah jangan lamun ieu budak leutik cicing di jero masjid dah hayang ngilup ka masjid hayang diajar ngaji Quran kumaha cenah lamun eta tempat budak leutik ye amma sobiyu jeung anapun wa amma sobiyu jeung anapun ari budak paya jujuk mangka eta menang budak eta liwalihi kawalina eta budak tamkinuhu naon kongangna ieu budak minal muksik tina cicing kal qiraati sapertikeun maca Al-Qur'an eta naon weh nya diajarnya budak teh nah paledeg kanginannya urang eta teh naon budak leutik eta jadi cicing di masjid teh naon asal naon manfaatna cicing di masjid darek diajar aya sakadar ulin mau ulah ulin nu mah diajar ya ngan sok pirajenan ngelek eta budak teh di masjid teh nah ulah dicaram alusna mah sok aya bahasa kieu ninganan lah cenah geus tong masjid ngareleg mah ulah teh mun dicaram tong ngelek tong aya bahasa ulah ka masjid karena bisi kadenge ku budak teh ulahkeun ka masjid teh padahal ulah ka masjid tapi ulah ngelek mata dina kata-kata nanti ka budak mah kudu hati-hati gitu kudu ge hese ya budak teh misalkan ya dicaram atuh mungkin hese kana teh nah gitu jadi gitu budak wa aman Nabi sallallahu alaihi wasallam payahilu muksuhu jeung anapun ari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam payahilu muksuhu ari khusus Kangjeng Nabi mah teu naon kayaan junub cicing di masjid teu naon halal aya urang mah haram bangsa urang mah selain teh Kangjeng Nabi haram lamun keur junub cicing di masjid cicing saukuran subhanallah komo lamun nepi ka ngudud jeung ngopi ngudud jeung ngopi setengah jam pantes pendek masa parapat jam ngudud teu meunang kacakan saukuran tumanina oge teu meunang cicing di masjid teh tapi aing ngaliwat mah teu naon gitu tah ari Kangjeng Nabi mah payahilu kahalal cenah muksuhu cicingna di jero masjid teh bil masjid di jero masjid junuban barianan junub Kangjeng Nabi meunang khusus dina raraga keagungan Kangjeng Nabi kelebihan maka eta mah rasul aya kelebihan nah cenah eta Kangjeng Nabi mah halal ai keur nu sejenah henteu keur nu sejenah kahiji ku sabab agungna Kangjeng Rasul itu jadi beda datiahna Kangjeng Rasul jeung urang beda Kangjeng Rasul itu mah utusan Allah hai urang mah umat berjeng umat pangpan heurina butitina gitu urang mah butitina mata kudu nyantel ka ulama teh nya
Seperti kia ya. Ki Ahmad dagang cau. Cau teh nu panggedena teh ngaranna teh seuhang. Anu pangalit teh ngaranna butiti. Torojol Ki Jaya rek meuli cau. Mad cenah boga cau teh ya boga cenah ya cau amon baradag. Ada urang mah hayang nu badagna hungkul, hayang seuhangna mung butiti mah sok laletik cenah Ki Jaya teh. Oh, da ieu mah saturuyan kudu dibeli jeung turuyanana cenah lantaran teu dipisah-pisah, teu disikatan. Tah. Ki Jaya teh meuli we cau ka Ki Ahmad teh saturuy. Kira-kira eta butitina kajual moal. Kaju adalah hiji jeung seuhang dan teu dialas sikatan. Tapi lamun disikatan mah eta Ki Jaya butuh cau seuhangna geus meunang misah sikatan hungkul. Butitina kajual moal. Moal. Paling seuhangna mahal barada tah. Ngandung harti butitina eta anu nyambung kana seuhang pasti bakal milu kajual, bakal aya hargaan. Nya kitu deui urang selaku jalma lamun nyambung urang ka para ulama, nyambung urang ka Kangjeng Rasul, maka itu bakal aya hargaan di hadapan Allah. Itu aya nilaian di hadapan Allah. Tetap kudu nyambung sanad teh gitu tah. Ulah pegat. Kumaha pegat? Geus teu ngaku ka guru. Geus teu ngaku kanu ngaurukan teu ngaku guru itu ieu. Guru mah mulai pegat-pegat tapi ka mana ge? Selagi eta ilmu dipake lamun guru eta geus pegat, berarti ilmuna tong dipake. Mata satung tong dipake kene moal pegat-pegat tapi ke akhirat oge. Da nya hiji perkara ti saha? Kitanya, oh iya teh lumur, iya teh gelas, ti saha eta apal gelas? Dalin tina gelas di jalma anu ngabeja. Tah hukum-hukum atau aturan agama ge seperti itu. Anu ngabejaan ka urang itu disebut guru urang. Itu. Da lain ujug-ujug bisa sorangan mun gelas kan bisa nyarita sorangan ngenalakeun diri sorangan. Yen kuring teh gelas lain. Tapi anu nyarita, nah maka nu nyarita anu ngabejaan ka urang disebut guru. Gitu. Ini komo dina ngaji mah apal ieu teh huruf alif, ieu teh idgham, ieu teh idhar kitu nya. Gitu. Eta guru urang berarti eta teh. Jadi, Kangjeng Rasul mah teu nanaon halal payahilu muksuhu bil masjidi junuban gitu. Jadi kumaha Kangjeng Nabi mah halal calikna di jero masjid gitu. Junuban bari junub wa wajeng ari itu halalna min khosoisi tina satengahna katangtuana Kangjeng Nabi, kaunggulan Kangjeng Nabi, kautamaan Kangjeng Nabi. Halal ai urang mah haram mun urang junub cicing di jero masjid. Ari Kangjeng Rasul mah halal li anna tiyajahu karena sanyanyana butuhna Kangjeng Nabi li masjid ka masjid aksara eta leuwih loba pangabutuhna Kangjeng masjid ka Kangjeng Nabi itu leuwih loba beda jeung urang. Kangjeng Nabi rek ngajar, rek masalah-masalah agama beda jeung urang gitu. Maka halal Kangjeng Nabi mah rek nyaritakeun linasri sunatin pikeun nyebarkeun sunatullah, aturan-aturan Allah disebarkeun ku Kangjeng Nabi. Paya juju maka menang lahu pikeun Kangjeng Nabi dalikan naon cicing di jero masjid gitu lah. Karena pangabutuhna teh ya tadi. Laki naungan tetapina cicingna itu lam yaqo minhu eta muatu miba di Kangjeng Nabi. Jadi artinya kieu. Keur Kangjeng Nabi mah sok sanajan junub cicing di jero masjid halal. Mun urang mah kayan junub cicing di jero masjid halal. Tapi keur Kangjeng Nabi mah halal. Tapi moal bisa moal kitu maksudna pasti Kangjeng Nabi diraksa tina junub moal. Lamun teh mah
kondisi nuju junub Kangjeng Nabi dihalalkeun. Tapi lakin lam ya qaminhu ngan tetapina cacing najan mah itu mau tiba ka Kangjeng Nabi. Kayan junub eta teh. Wali anna zatahu karena sanyanya datna Kangjeng Nabi azomin min datil masjid eta datna Kangjeng Nabi itu lebih gede tibatan datna masjid lebih agung tibatan dat masjid gitu. Datna Kangjeng Nabi lebih agung tibatan datna masjid. Ajeng kan kumaha cenah ieu mah jalma kafir asup ka jero masjid. Rek naon atuh diasup ka jero masjid umat Islam ge hararese nya. Manya orang kafir asup ka jero masjid eta. Orang Islam ge hararese. Kumaha cenah lamun ya jalma naon jalma kafir asup ka masjid. Wa amal kafiru jeung anapun ari jalma kafir fala yumna'u maka eta henteu dicegah minal muksi fil masjidi ya kafirnya tina cicing di jero masjid junuban bal junub non junub teh boga adusaneun junub teh nya. Jadi jalma kafir teu naon rek asup ka masjid teh. Mun urang haram asup ka tempat ibadah non muslim teu meunang derek naon atuh. Kumaha cenah lamun urang nak beli bangunan rek ngarehab nyaeg wae teh mah digawe aya maksud gitu. Ari gawe rek naon kan bola keur leutik aya keur leutik bola asup atuh asup bola hah sok ulin bola mah keur leutik gareja sok ulin asup nyaho anu ngawinkeun asup miluh yang nyaho kumaha bedolonceng eta asup ada keur budak karena oge ya nama hoream mah rek naon dia aya nama ayeuna urang rek asup rek naon kan gitu. Nyala mana maksud mah ada kamu gawe. Misalnya anu bayar bukan ke acara di gereja. Ya. Sok silih ngundang. Dari alus nama entong di aula mah teh naon. Jadi alus nama ada teu meunang ari umat Islam mah. Ya terkecuali meureun ieu teh pamimpin, sabraya ka beda deui eta mah tugas-tugasna. Tapi kan biasa sok kayak perwakilan. Kades di ulam masuk aya perwakilan wakilna Kristennya pada nawan wae oge eta beda sok di aula biasa mengrarium lagi katena naon kafir asup ka masjid gitu nya tong dicarekeun dengan kade rek naon geura asup ka masjid gitu ini nurutkeun Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani teu naon wa amal kafiru jeung anapun ari jalma kafir fala yumnau maka eta henteu dicegah ya jalma kafir minal muksifil masjid di junuban dina cicingna di jero masjid junuban halna junub bari junub manehna boga junub asup ka masjid teu naon guys sabada teh teh naon sababna make teu kacegah li anau karasanya jalma kafir laya takidu hurmatuhu teu apaleun atawa naon henteu nekadkeun jalma kafir mah hurmatahu kana haramna cicing di jero masjid teu apaleun gitu. Sanajan manehna keur junub gitu. Kana naon ari urang mah umat Islam keur junub mah ulah cicing di jero masjid rek naon atuh. Wah ieu mah aya nu gawe yeuh keur ngarehab masjid masang palapon di jero masjid urang sok hayang ngobrol jeung nu garawe teh padahal ngobrol-ngobrol teh hayang minta udud we jeung ngopi kumaha nu gawe masuk ka nu mere Pak piluan sadegan urang teh boga junub ulah urang mah
Urang teh boga adusaneun, ulah rek mah mending adus we ulah. Jadi jalma kafir mah teu naon meunang, jawab naon? Teu nekadkeun karena haramna asup ka masjid. Wa in haruma jeung sanajan haram alaika itu kafir li anau karena sanya jalma kafir mukhatabun bi furu'i syariati eta diparentah ka pirang-pirang cabangna syariat. Nya, sebenarnya mah aya pada intina mah teu meunang, sababna dadak naon teh ya? Naon maksudna atuh make ka masjid gitu. Sebenarnya mah teu meunang gitu kan lamun teh mah keur junub aya pangaputuh kita teu naon. Nah, dipikir-pikir darek naon geranya. Walaya juju jeung teu meunang ka jalma kafir lawan naon duhulul masjid kajer asup ka jero masjid. Asup teh kumaha teu meunang teh walau junub dan junub ila biidnil muslimin angin kalawan idin jalma Islam. Namun teu aya idin mah ulah, aya idin mah hegoe. Waalaikumsalam. Nah, gitulah ameh ieu. Itu pernah aya daging domba teh rek dibareuleun. Aduh. Wah nu ngadahar. Daging domba. Masuk daging domba teh? Jarang. Hah? Jarang sa teh mun eueuh beureun. Ade ayam osok gitu. Eta di Arab ngariung nyata. Aya tadi teh anu ngirim daging domba. Dibagikeun ka salemur. Soalnya 5 nya. 5 hulu. Nya hulu naga 5 dihitung teh. Wah bagikeun ka sararea teh ngarikeun ceng teh pangarikeun teh engke tos ngaraos rek ngaraliwat gitu. Efek teh baru penting kan bahaya alan yang bener. Emang Rahman ka dieu teh. Anu resep gitu deh. Dan mah resep. Terus dia aya mencit mah osok, mencit domba. Aneh kana daging ngadahar mah tara kalau mau menang mencit mah. Kada atah yang menang mencit. Goreng masak. Goreng menang meuleum kan. Lamun tipayeun mah jang osok, jangan tipayeun mah. Ayeuna mah tempo-tempo mencit dipangmeuleumkeun tempo-tempo di suguhannya kitu nya mun masak mending mulang. Bisa rada lieur kan kalian. Nah, daging domba. Rada naon? Lieur. Masuk antara rada rog. Mending rada rog atuh. Lieur teh kurang juga nama, kurang loba. Kudu seueur mereka. Nah, gitu. Cobaan da lieur mah palu aya meureun. Oh, nya. Dekat teh katempoan. Sedang ditantang tuh. Kan? Sedang Mantantan da damang, duka agung. Lenang teh dah. Teu sugan kitu kieu dah da puguh ge. Tara ya namanya teh. Da kena gelut teh jigana teh dipaksa teh. Teraskeun nah. Nah jadi teu meunangna kaasup ka jero masjid teh keur jalma kafir teh lamun teu aya idin ti jalma Islam. Lamun aya idin mah teu nanaon. Pangna di idinan teh pasti apal maksud jeung tujuanana. Teu daek nanaonan cek tadi oge jalma kafir asup ka masjid. Isa orang Islam hese gitu. Ya, aya idin atuh arek naon? Idina teh kumaha da ieu marek asup Islam, ikrar 2 kalimat syahadat. Nya halus eta mah gitu di masjid ikrarna. Ya teh. Walau ghairu junubin jeung sanajan kafir eta teu junub. Junub rek teu junub ila bidil muslimin baligin ma'al hajati gitu. Taya angin kalawan izin jalma Islam anu baleg ma'al hajati sarta aya pangabutuh. Ya teh naon aya pangabutuh mah.
Pangabutuh kumaha pangabutuhna? Wa minha jeung eta satengahna tina hajat pangabutuh julusul qadi awil mufti eta diukna jeung panghulu atawa anu tukang mere fatwa. Diukna jeung para gegeden, maksudna diukna jeung anu sok non ngatur-ngatur masalah agama, aya musyawarah keuneun di lintas agama misalnya gitu nya. Ngariungna tadi masjid model gitu. Dan naon eta? Ya genting wae ya Islam jeung non muslim teh rek perang-perang we. Perang geura marbutkeun naon perang. Da katemak mah itu paeh ya paeh meureun nyeri ya nyeri. Kene naon geura eta. Namun mereka diamankan ngarariung ya qadi jeung mufti teh nya pamimpin teh diriungkeun ya pamimpin agama teh. Diriungkeun tah. Cenah naon eta? Pangabutuh kitu mah. Eta jero masjid. Awa imarati atawa naon? Ieu mah masjid teh yang geus barolong kentengna. Eueuh nu gawe, ai teh nu gawe teh aya ieu naon nu gawena teh orang non muslim. Nu gawena teh gawe dia ngomean masjid teh naon. So, katanya non orang kafir oge asup ka masjid rek ngomean masjid. Rek ngecat masjid atawa ieu mah ieu masjid teh emblina teh ruksak kudu anu dibenerkeun. Atawa keur nyetelkeun naon we di jarama nu apal teh wati eta jelema sedengkeun eta jelema teh jalma kafir nu teu percaya kana Al-Qur'an, teu percaya ka Nabi Muhammad, teu percaya ka Gusti Allah. Jadi tah we ku DKM teh euy pangomekeun embli itulah. Embli teh nyambung we urang teu bisa cenah cek DKM teh. Ya omean da sok orang kafir teu naon. Tana rek naon? Rek ngomean. Atawa misalkan kena palapona ye reknya diomekeun direhab. Nu gawe teh sarese, nu gawe teh. Aya oge nu asa kumaha ome bidang nu kitu nya teh orang kafir. Dititah we ku DKM teh. Pir cenah meureunna ada kafir ngaranna nya pir we. Pangomeankeun palapon masjid cenah teh asa ngewa teh make palapon. Eta. Tapi aya masjid teh make palapon. Terus masjid mah pernah tak asup di daerah Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok panas kan baru cuaca itu ulah langitan di mah teh. Gitu. Ulah langitan. Wah cek teh meureun can beres. Nah tapi lo kitu sakabeh gitu sami. Nah, ari pikeun ngome-ngome nu kitu mah pembangunan keur ngomean itu mah teu naon orang kafir asup ka masjid. Lamun maksud tujuan nu sabenerna eta ulah. Rek naon atuh? Gitu. Gerek naon kerasup. Umat Islam kudu diwajibkeun hese. Tah. Umat Islam ka tempat ibadah nu sajana ulah. Kecuali meureun aya pangabutuh naon, model tadi gawe teh nya eta ada digawe. Gitu. Ade nya urang kudu apal apa tata krama, aya batasan-batasan gitu. Di masjid, di mana rumah ibadah nu sajana orang asup bisa ka masjid henteu aya kanu itu asup wae rek naon atuh. Wallahu a'lam bishawab.